Tuh, guys, cuma orang ngawangkong nya. Geus lila teu kana kamera, aduh, geus lila teu panggih, geus heubeul. Aduh. Karangannya pasti atuh Mr. Encip terkece terpadai channel terburik se Indonesia pokok namanya jangan lupa. Duh, sibuk nama kamari-kamari sekolah ulangan dan ngurus budak ngurus pamajikan. Wah, sagala pokokna mah da. Ngurus budak ngurus pamajikan teh atuh da. Wah, kudu gadah geudeug mengajagan ieu cenah budak ieu kitu. Aduh. Can kamari ngawayang KBB persiapan tidak kudu latihan eta teh engke di Subang festival. Petak can kabur wae nyeun video teh nya pokona mah kabaraya sadayana tong kangen pokona mah ulah kaimpikeun ulah kainget-inget teh pokona mah nya. Heuh mah urang ngawangkong urang heureuy urang macaan cokes-cokes lah nu kadar itu pokona mah nya bari mengpengker santai da. Kumaha deui pejabat mah sibuk ayeuna mah duh. Sibuk wae jadi pejabat eta teh. Sombong amat. Puranya guysnya, ieu mah aduh, bieu kaganggu heula sisi jalan. Bieu ieuna keur di sisi jalan tuh motor garaneng di aing. Sisi jalan nih urang mah ganeng. Ieu keur syuting ieu. Karege mimitian anu ngaganggu deui. Macan ya, ieu mah bari santai we urang. Macaan ieu jokers-jokers. Mentangaran budak nah huruf Ki jeung aduh ya nu ngomena di karena macaan we Bun minta sarannya dong nama anak laki-laki dari huruf Ki soalnya kan jarang banget tuh inisialnya Ki terima kasih nah Ki koyo cabe Kitela kentang asli gurih karbit. Semoga anaknya bisa cepat matang dan dewasa dalam segala. Aduh, Q pasti selama hidupnya bakal oke terus. Kolang kaling, insya Allah dicari semua orang di bulan Ramadan. Ku antum kelak menjadi anak yang membara seperti api. Karung. Anak yang selalu membungkus orang tuanya. Tapi saya ngaran guys tina nuki naon tah koran semoga anakmu selalu dalam berita viral ya teman. Nu parila kukuruyuk kelak menjadi bos besar adu hayam tukang ngabar. Kuntilanak biar selalu ditakuti tah eta alus. Kontol biar anak yang jago. Kurban kelak sudah cukup umur agar anakmu bisa disembelih. Kalau guys yuk gandeng yuk loba anu keur cara ruhatnya tuh yuk keur rame yuk keur masih kena sararibuk ngali gitaran mana naon wah ya ini recet ya teh jeung kaburuan urang tulikeun nya bita kurban. Kebayang ngaran kuyang cenah. Kuyang hanya kepala dan organ dalam. Kebayang anak kuyang kasieun. Simak meureunnan. Semoga menjadi anak yang disayang emak edan lah. Kredipo. Semoga anakmu kelak mahir bersembunyi dan kejaran orang-orang jahat. Kispray. Kelak besar nanti wanginya sepanjang hari. Barau tama euy. Kais pemimpin. Naon tama. Koret. Kikil. Semoga kelak anaknya jadi pengusaha sate. Kutil sih guys. Kelak menjadi bisul. Kiupu. Pukupu meureunnan si teh biar kelak dewasa anaknya bisa terbang kemanapun yang ia mau. Kurir JNT Kyo masa kokol semoga kelak menjadi anak yang kuat menabuh bendung. Yo kak buat ibu-ibu atau bapak-bapak ya ting salah ting ibu-ibu ting bapak-bapak ya nu mesti mun yang saran ulah ka Facebook tinggal ieu jadina nu ngomena ngacara rapruk mending dengan mah tina
tina Al-Qur'an tah tong tina naon we lah tong pokona ulah tina Facebook jengki sagala. Aduh nya guys sakitulah pokona mah tim Mr. Cim terkece terbadai. Channel terbaik jangan lupa ya pokoknya mah di like, di komen, di subscribe, di share pokoknya mah sebanyak-banyaknya di subscribe pokoknya mah jangan lupa ya guys ya. Yo next time video oke.